Gara balik. Endang geus buat jeung jajan. Mana emak nu kaliwat geus buka beas. Gara balik jeung ka. Balik. Dok, Angket ai. keur naon, Dog? Teu naon, Dok? Kok beungeutna sedih kitu, Dog? Nungguan bapak aing teu balik-balik, Dok. Emang kunaon Bapak Dian, Dog? Teu balik-balik, Dok. Geus heubeul di Jakarta. Nu sabar bae, Dog. Ulin yuk, Ulin ke mana? ka sawah yuk, barengan Mbe. Hayu geh, sugan mendak naon tah anu bisa dihakan. Ayolah yuk. Ayo. Hayu geh. Simet gepuk lumayan. Halo, Le, ke mana dia, Le? Ya, Crek. Aku keur di imah, Crek. Ulin yuk. Ayo, ke mana, Crek? Kita ke sawah, main. Mantap. Mau apa ke sawah? Kita neangan jagoan, orang adukeun. Oke, siap. Ayo berangkat. Woi, ayo. Ayo. Gimana, Dok? Stain lah, memang di ngomar, Dok. Lah, Bisa bah. Mas Dok. Ngelamun be dia mah. Ih, aing kepikir bapak aing, Dok. ini sudah dipikiran Bapak mah kayak balik. Dok. Budak tuh, Dok. Saya orang ajak ulin Dok bege. Ayo. Ayo. Woi, kepada naon? Kerengan simut, Dok. Ulin yuk. Kemana? Main gobak ngehibur sindok yuk karunya keur galau cenah. Ayo, Ge. Ayo. Ayo, siap. Ayo. Tuh lobaan tuh. Dok, lurus, Dok. Dok. Lurus di Pada kemana? pada ke sawah, dengan jagoan yang diadukeun si Alita. Si ulah main jagoan main gobak bae barengan yang orang yuk. Kumaha ieu? Ayo ge. Tuh sebenarnya. Milu lah. Ayo. Siap. Woi, ayo. Ada ayo. Ayo main. Ayo. Tapi kumaha kurang pemainna. Kurang kumaha? Iya, nu ngajagaan jalorotna. Oh, nya kumahanya. Geus ganti bae lah. Main naon tah? Oh, geus ganti bae. Main naon tah? Dak. Ada si Ulis jeung si Anggi. Ka mana sih? Ngomong nama gawe ke Jakarta. Jacokolot nage, budak mah ngarantau ke Jakarta. Gitu. Haduh, heubeul moal eta dak. Nya heubeul lah hari ke Jakarta mah. Cie,
aing nu rindu. Oh bol, dasar mah bapak aing teu balik-balik. Tambah seulis ge, ka Jakarta henteu ngabejaan-bejaan kana aing. Sedih aing. Gue si dog sabar bae, kagak balik yeuh. Oh dok, neuk sabar aing, neuk tetap setia aing kasih ulis. Dok, emang di Jakarta aya naon sih? Sampai seulis jeung si Anggi pada ke Jakarta. Beuh dog, rame di Jakarta mah. Loba segala-gala. Emangnya nyaho dia cerek? Nyaho lah, aing teh ah. Jauh dia dog Jakarta mah. Teu nyahoeun dia mah. Mun leumpang beraha jam eta cerek? Nu edan dia mah. Mun leumpang mah nyampe setahun. Buset, jauhnya. Jauh. Emang dia pernah cerek? Atuh pernah baheula jeung bapak aing. Ka imah ibu kolot. Jauh ke Jakarta. Lempang dia cerek. Atuh henteu lah, naik kereta, naik mobil, lagi naik beca segala. Cerek, kumaha sih rasana naik mobil? Pokoknya mengeunahkeun dia dong. Kayak aing geus geden dog. Dek dia aja ku kakak aing ke Jakarta. Aing gendek lah. Aing ngilunya dak, aing numpak mobil. Da kumaha ieu? Maena jadi henteu jang geus sore. Atuh hayu kunaon kitu? Kunaon? Malah ngobrol bae. Hodak, kedeng ge magrib. Kayak aing diteangan ku apa aing. Ugu bapak aing mah kumisna gede. Geus guys sukan bae yuk maena. Kuari mah geus sore. Geus baliklah yuk. Hayulah. Ayo. Trek. Kalau mau dia ke Jakarta, aing ngilunya. Aing neangan bapak aing di Jakarta. Besingan bapak aing nyasar ke balik-balik. Masih haliu bae. Kedi bejaan ku aing. Tenang bae. Kan urang mah sahabat. Action. Dak. Ari si Anggi jeung si Tete. Action. Oh bol, dasar mah bapak aing tuh balik-balik. Ngomong Action. tambah si ules ge ke Jakarta henteu ngabejaan kan. Action. Action. Jangan sampai si ules jeung si Anggi sampai ke Jakarta udah banget. Action. Nyaho lah aing teh ya. Nya bener. Action. Masih haliu bae. Kedi bejaan ku bapak aing.